Sudah lama aing teu ulin ka sawah. Aing meuni kangen suasana sawah euy. Anta ih teresep. Kajian teuing Cimoy teresep ka aing mah. Emang aing resep ka mana gitu? Emang aya kitu nu resepen ka jenis kieu. Ih, Mana nih? Mulos aing ek modal. Ya ke mana? Gua aja yang dengan sorangan. Tuh baturan si Cimoy tuh. Aing ngisi heula kudu. Lah, si masuk modal hoe lila. Teu kuat sih maling. Oh, stiker ngomongkeun aing masana ieu ceuli aing pongpet sabelah pongpet. Beureum, panas. bisa tuh orang. Nanaon di ditu aya lamun maneh bisa nyanyi bisa di ditu ke. Bisa. Bisa. Tah lamun awe gampang di ditu. Siapa Yosep? Jadi naon? Oh singing, tapi maneh kudu daek digerepe-gerepe sih mah ku om-om. Singing teh naon ih? Nyanyi teh singing teh. Antara resong nyuhan lah panas. Sudah lama aing teu ulin ka sawah. Aing meuni kangen suasana sawah euy. Lama di kota. Anjir. Si Cimoy aya euy nya. Biasana manehna sok ngajedog we di saung. Ayo euy anjing si eta make baju beureum. Aya bagong disuruduk. Sampurkeun ah. Cimoy. Naon? Keur naon maneh cicing we di dieu teh? Ya kan cicingnya dia. Ih heueuh atuh cik atuh ulin teh kan rada megah seutik ieu mah aya we cicing di sawah. Kan we da biasa nage di dia. Heueuh oge nya moy. Maneh unggal ulin kan pasti we di saung. Tapi bener moy euy. Ngeunah keneh cicing di saung moy. Heeh sih ngeunah-ngeunah nama tapi da teh jenuh. Jenuh. Naon matak jenuh maneh atuh Cimoy? Kesel cicing we di saung sapopoena. Menikmati suasana alam di desa seteh. Yang geus diukeula. Ya Mang Jiwong. Naon? Cing atuh ka kota. Yo Cimoy. Naon alasan maneh hayang milu ka kota ka aing? Pandeta Mang Jiwong ayeuna mulang ti kota mah keren, rapi, teu caran baheula, ih siga cucurut. Hah? Juga cucurut. Oh mana Cimoy ngobrol teh sok padu bae. Nya heuh atuh keren aing ayeuna mah. Ambe rada beda we ti baheula. Resep teh maneh ka aing. Ante ih abi mah biasa wae. Kajian teuing si aing teh resep emang aing resep ka maneh. Keulaanan ieu Cimoy di kota mah loba komun leuwih-leuwih serangan mah. Arerang ini ngarorak keneh. Emang aya kitu nu resepen ka jenis kieu ih. Cek saha moal aya nu resepen ka aing keren kieu atuh. Ieu Cimoy engke ngobrol nanya sorangan mah mun erek ieu erek milu ka kota ka urang. Ke ku aing dijelaskeun aing teu kuat aya mah yang ngising. Nah, betul. Nya, aing modal heula ngahaja mau kantong sete ieu mah bakal pan. Aing mah lamun modal teu bari udut teu ngeunah. Ajing geus ke kabaran deui. Moy, aing ngising heula. Nya. Jig. Mulus ya. Moy, yak moy. Heeh, Juang. Duh, teu kuat aing mulus. Tapi dah heueuh kitanya ayeuna mah jadi keren, jadi rapi teh caran bareto caludi. Siga naon. Anjing, melahkan ya aing kemana ulin? Aing, panggil deh jeung nu kieu. Di kamana nih? Mulus aing ek modal. Ya ke mana? Gua aja yang dengan sorangan. Tuh baturan si Cimoy tuh. Aing ngisi heula kudu. Lah, si masuk modal hoe lila. Teu kuat sih maling. Anjing. Aduh, anjing teh anjing teh mah dah. Dah, nongkol lempang leumeum yo. Unyuk sia mah, lempang teu anjing. Oh si Jiwong mah belekan on lempang teh. Yang itu sih si Yosepnya.
Aing mana kenaon dia? Katepona kenaon. Keur nyeuseulin ane mah. Heeh, karena sebanget sia. Anjing, si otak galak. Ih. Geus panggil si Juang nih. Enggeus tadi. Geus mulang ti kota lain tadi. Kapan heueuh we kan teu pagawean ka si Juang ya. Heeh, sarua wing gerek milu. Dongkol ke modal nya. Heeh, tadi teh yang modal. Bila sih eta mah modal lamak ieu. Salah ngana. Ya, Sep. Si Jiwong jadi keren ya. Ai miang-miang bodas nama aya. Kan angger. Banget mah juga siluman tulak panto terubah-rubah. Ih, heeh, ai beungeut mah bisa dirobah kumaha gen isi dompet. Heeh, teh mah tapi kan banget tak angger bae si eta mah. Ya Gitu. lumayan we sakit tuh mah daripada nu bareto mah ih. Heeh, teh mah padawe aya no aya miang-miang saeutik bodas. Teuing ngomong hapur ketang. Ngaco apun. Ya geus tungguan we engke cenah ka dieu. Gila, so. Ya Sep, urang teh hayang milu gawe ka dieu ka kota. Pan heueuh aing sarua pada kamari balik mau mobil, aing hayang ilu sugan we atuh dibere pagawean. Kan tadi can jelas urang ngobrolna kaburu hayangan modal. Lah, geus eta mah kitu. Bakat meureun. Bakat lain hayang modal teh mah curiga mah aing mah. Naon? Jika mah bukan ngajak gawe eta mah. Heeh gitu. Jika nama. Ya geus we tungguan atuh. Tadi tungguan teu datang-datang. Susul atuh kumaha cing. Maju jauh. Cir, kamu udah si kunyuk Yosef lah. Aing. Enggak. Dulu. Kena riung. Pasti kan ngomongkeun aing sana ya celi aing. Pongpet sabelah pongpet. Beureum, panas. Masih mana liatin kunyuk? Batur manungguannya. Heeh, siapa? Heung ek naraon atuh maneh teh narungguan aing. Kapan rek nanyaan pagawean? Aing penasaran. Hayang gawe aing teh ye. Maneh milu ka kota moy. Heeh, rek milu. Maneh ada yang milu ka aing. Nah, aing pada dulu maneh mau mobil kamari apaan alus? Ya saya teh kunyuk. Eta aing teh mobil rental Yosef. Duh, tuh percaya. Heeh, pada we ngaranan aing era. Kira aku yuk, apaan mau nu kieu naon ieu teh geuning tah? Kieu teh. Iya. Heeh, Nyawa aing itu apa ngaranna ieu menang anjuk aing teh. tuh percaya. Kantong Ya. alus. Nah marane maneh hayang ka kota aing mah teu ngarti. Kapan kesel cicing we di lembur eueuh pagawean. Cik atuh ajak gawe. Aing teh sabenerna Yosef cimoy nya. Aing teh di ditu teh lain beunghar-beunghar teuing sia mah datang ka lembur gaya kieu teh. Udah. Terus Aing mah ambe kacirina keren we. Di ditu mah aing sangsara moy. Wah caprak mabet miang-miang bodas juga hapur kieu atuh tah. Heuh pan di kota eta sia mah aing mandi bae di ditu da gawe mah hanteu. Ieu teh miang-miang bodas hapur sih gitu. Kumaha sia we lek hapur rek naon? Moy aing kasep tapi aing mah. keren aya. Yo, aing di ditu teh sabenerna teu gawe cimoy. Jadi bos. Hah? Jadi bosnya, jadi bos, jadi bos, jadi tinggal bos mah mah. cicingnya. Jangan nampak duit. Ya. Cek aing ge kalah ngarece maneh mah aing di ditu di pasar gawean ge aing teh. Oh, jadi bos pasar. Bos sayur. Bos sayur ke bos sayur, bos cabe. Ya. Aing di ditu ngumpulkeun rompes ya mah terong-terong sesa ku aing diasakan aing teh lieur di ditu teh sia mah Yosef tong hayang ka kota maneh. Maneh boga kalian naon hayang ka kota? Keheula anak, keheula itu bener. Iya aing mah bener ya, iya aing keur ngobrol serius ya biasa heureuy aing nya. Maneh boga keahlian naon cimoy? Dan naon ge bisa tuh orang. Heuh nanaon teh nanaon di ditu aya lamun maneh bisa nyanyi bisa di ditu ke. Bisa. Bisa. Tah lamun awe gampang di ditu. Sia mah Yosef. Jadi naon? Oh singing, tapi maneh kudu daek digerepe-gerepe sih mah ku om-om. Singing teh naon ih? Nyanyi teh singing teh. Oh. Ini teh apa singing? Kan orang mah orang kampung jadi tak apanya ih. Ai pergaulan mah aing teh luas moy. Jadi tuh teh ngan aing mah di ditu boro-boro jadi bos ye barang akan ge ribu aing teh meuli sarimi ge sabulan ge teu mahi aing. Lolobana mah aing mutih. Mutih naon? Apa mutih mana moy? Dar kejo bodas ya mah. Nyaho di mana ke Jawa bodas? Apaan heuh aing mah teh jeung deungeunna teh teu kabeuli. Jadi ya ke kampung. Meureun aing geus balik deui cimoy teh lebaran kamari pan aing teu balik deui tapi ka ayeuna genan tuh. Iya, di mana ya? Aing ngajukan di ditu sia mata ayeuna can balik deui aing mah hutang.
Enggak sih mah. Najis, aing sugan aing gitu sia teh jadi bos kunyuk. Anjakal aing. Balik aing lah. Taringgalkeun. Ih, itu percayaan. Emang aing itu jadi agan apa kumaha aing sangsara di ditu teh mah.